saat Pak Ubed. Bager. Aya peryogi naon Pak Ubed? Cau kalau kitu tah. Nangka. Nangka. Cau na teh kan Enggeus. ulalai. Enggeus bisi main tah aya naon. Lain rek ieu rek dikeun ieu undangan. Oh, mana tuh? Dah, eueuh undangan teh. Mana nya? Ka mana tuh? Murah Pak. Hah? Pak Ubed mah. Anggeus we. Daripada udah balik deui bisi di imah bisi murah di jalan. Geus we pangbejakeun kasih Bapak. Ieu aya undangan ti Bang Kuncen. Oh, siap atuh Pak Ubed. Kayak hari Ahad. Oh, Ahad. Dinten Ahad. Ahadnya. Siap, kini wartoskeun ke siapa nya? Ya. Mangga. Ya mangga. Karot gitu ya. Mohon ulah menta. Tapi yang ini aya naon deui Pak Ubed. Sekalian pangbejakeun lah. Ka juragan oge. Pangbejakeun nya. Sami undangan Eta sami Mang Kuncen. di Mang Kuncen Siap. Entos kade ulah poho ulah henteu nya. Mun. Soalnya loba keperluan. Oh, siap, beres. siap. Ya. Hayu Mang Ubed. Ayo. Sirian membawa cau buat di kebun dewek padu wae ngala cau teh pasti mah di kebun dewek mah yeuh Yan Naon juragan? ade sakedeung Oh, siap. Kaparangan aya peryogi juragan. Juragan, sehat. alhamdulillah waalaikumsalam Assalamualaikum juragan. Aduh hilaf. kitu biasakeun kehela ieu juragan rek nanya ieu cau di mana ieu mau jauh ti kebun juragan ieu mah Ai juragan gagabah. langsung padu ulah ala teh Da si abah ge boga nu kieu mah atuh ulah abong juragan beunghar. geuning saya enggak jeung juragan ieu mah Tah buset juragan nya heudeuk kabeh ge kieu cau mah. iya bener lain di kebun juragan lain Lain juragan. geus ieu jual kan juragan jual ieu Embung, ieu mah jang jual 2000 kabeh embung ah, lumayan jajan embung, bejakan kasih abah mah ke leungit urang embung, lain juragan. Aya perlu naon deui teh Ulah. tong ngejam duit keur bulan kolot abung jelema beunghar naon atuh Ieu juragan. Tadi teh dari ante pendak jeung si Ubed. tuluy mah Naon? Kondangan. kondangan saha nu kondangna Kuncen, bah Kuncen. oh simbang kuncen ti lemur sabelah eta mah da sodagar atuh da CS juragan tah mah Kieu nya. eta kumaha cenah kumaha kondangna poe naon Dinten Mingon di haturan linggih kumargi bade nikahkeun putrina. oh siap lah insyaallah Nya, juragan itu hadir bagus. Sate juragan nu utama nama juragan. didinya mah tara dahar sate ari juragan mah da mineng Ulah sombong juragan. eta mau dijual mah Moal. jualnya 2000 padahal mah Ya. Assalamualaikum juragan. waalaikumsalam Kadeh hilap sate poe Mingon. Juragan. tempat ora pada sate segut Astagfirullahaladzim. Bah, Heuy, cau berat ya bah, loba bah tuh. atuh gubrageun di papanggul wae geutah kana baju. La ilaha illallah. Poho bah. Astagfirullahaladzim. Pasti mana nih bantuan Ngalah cau. udah. Kaitkeun di ditu make ngilu ka dieu kaitkeun. Sok, geus ulah ngamak itu. Geus cicing. Rudet. Sok.
Coba kayak itu. Gimana bantuan? Panan ieu dibantuan ayeuna mah. Ngador we. Ieu rek naon? Tenang, meri tingali karunya. Oh. Lain bah, ieu tadi teh pangi jeung si Ubed. Ubed, naon si Ubed? Aya talatah cenah di Mang Abah Kuncen rerencangan awah saurna. Geus Mang Kuncen. Nya, Nah, teu ka ieu mah. heuh, da miwarang ka Ubed cenah bade nikahkeun. Karek nikahkeun nya. Kumaha cek si Ubed kumaha? Pokona mah abah teh dinten Minggu dia haturan linggih di itu. Poe Ahad ayeuna. Ahad muhun. Cek Mang Kuncen. Babaturan abah teh euy. Wah, eta teh Bagor teh. atuh nyate. Hajat aya parawan. Boga asana teh hiji deui. Jang derian atuh. Nah, mau apa yuk mana mah? Da ngedul. Ipu ke budak. Heuh, jeung maneh ka sekalian ka itu indukna. Nyate nya. Nyate. Oh, semangat ah. Kacai nyaho can salat aing maneh. Oh, iya. Bawa cau ka itu. Oh, hai atuh. Oke, urang ka itu hajat sate ieu mah. Kamaran, barudak si Abah teh nya. Can aya ka dieu ditutungan ti tadi. Tuh, wah buru wah. Sate wah. Heueuh. Kawan. Sate buru. Ampun.